Ya. Tepuk tangan yang meriah buat Kang Abil Jatiga. Salah satu putra tercinta di pangarsana Kang Haji Yayan Jatnika. Ayah pangarsana Cem Abi ya. Jatnika. Idola milenial. Idola milenial. Kareke pagi sekali, kareke ngobrol sekali, kareke bareng sekali. Suaranya mana? Langsung pokok. Kareke ningali panona, kareke ningali bitisna, kareke ningali bibina. Semuanya langsung pokok. Tangannya di atas. Dola doli si mojang seksi anu pagi boy kamari. Dola doli si mojang seksi anu patanya boy kamari. Kareke diajak bareng, kareke diajak seri, kareke diajak apa? Langsung pokok. Nyungkun kebrok lah. Bapak hajat, ibu hajat. Oke, pengantin abang ada aturan naik kalau panggung. Pengantin. Kareke panggi sekali, kareke ngobrol sekali, kareke bareng sekali. Apa cenah? Langsung pokok. Kareke ningali panona, kareke ningali bitisna, eta kareke ningali bibina. Apa cenah teh? Langsung pokok. Asik. Dola si mojang seksi anu pagi boy kamari. Panganten. Nu patanya boy kamari. Nyungkeun kebrokula sedena kebrokula. Mang Ujang mana Mang Ujang? Iya Mang Ujang. Iya Mang Ujang. Hare. Kareke panggi sekali, kareke ngobrol sekali, kareke bareng sekali. Apa cenah? Langsung pokok. Asik. Kareke ningali panona, kareke ningali bitisna, eta kareke ningali bibina. Gimana cenah? Langsung pokok. Lanjut. Dola doli si mojang seksi anu pagi panganten boy kamari. Alah. Dola doli si mojang seksi supatanya Siga. makana. Kareke diajak bareng, kareke diajak bareng, kareke diajak langsung bawa Siga. terus pangantena ke acan sep leungeun arara teu hate teu merean dicabak ieu ngerenyet sarua jeung bohong ibu hajat ditempel mah boleh apa antal mah oke hayang aya era sarua jeung bohong terasa ngegeter birahi tinggi dewan nolonyong diganu bogohan nanya diganu cinta kurang ngalamun henteu pusing sia jujur putan hejo deui panganten kiara akaran deui di hujan daunan deui Gusti layung langit turun deui jajab surya nurekan di pabuburi
langit tinggi henteu pangatena sanya sikan cinta kurang ngalamun sing heboh sia jujuk putan hejo deui biara akaran deui ki hujan daunan deui duh layung langit turun deui jajak surya nurek gamping urang nyanyi sadayana siapnya miara domba teh kedua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan aranakan kabalan bala di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna ambisi jadi masalah bisi jadi fitnah ibu hajat ulah turut tercampur sabab domba tangannya di atas ya domba Apa sayang? Iya sayang. anak nage anu kuring domba kuring Apa sayang? angon kuring Iya sayang. harapan kuring anak nage anu kuring saha mana jaluna saha jaluna mah domba adu asal Garut lanjut sah panganten istrina mana panganten istrina ya Iya nom. Hai hare kalakah. Hare sakali. Kabayo. Ya horeng na kagala ya. Kabayo. tambahan dari kurakana miara domba teh domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan aranakan kabalan di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut tercampur sabab domba sia domba Apa sayang? Iya sayang. harapan kuring anak nage anu kuring domba kuring Apa sayang? Iya sayang. harapan kuring anak nage anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba adu asal Garut Asik. lanjut be panganten pameken alah mere Puja. Puja. jago miara wanana ayeuna geus ngalobaan aranakan kabalan di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba Apa sayang? Iya sayang. harapan kuring anak nage anu kuring ya domba Apa sayang? Iya sayang. harapan kuring anak nage anu kuring saha jaluna Anu saha? mana jaluna Anu mana? saha jaluna
jaluna mah domba adu asal garut. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di parabanan kukuring, anak-anak ge anu kuring. Domba-domba di angon-angon kukuring, di parabanan kukuring, anak-anak ge anu kuring. Eyangna ieu atuh eyangna saha jaluna mah domba adu asal garut.